Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran basa Sunda. Pasamon kadua kelas 2 sareng Bu Imas Masito. Dina pasamon kadua ieu urang bade neraskeun pasamon anu kahiji mingguan kamari. Dina pasamon ayeuna aya bacaeun anu judulna ngarakeutkeun silaturahmi. Bu guru bade dibacakeun heula, engkin ku Bu guru dijelaskeun naon lebet eusi bacaan ieu. Harita poe Minggu, Santi jeung indungna indit ka Imah Nini jeung akina di Majalaya. Nini Santi ngaranna Nin Ecih, ari akina mah ngaranna Aki Somad. Santi jeung indungna indit ka Majalaya numpak mobil. Naekna di terminal Kebon Kalapa. Indit ti imah kira-kira jam 8. Nepi ka terminal Majalaya kurang leuwih jam 10. Santi jeung indungna indit angkaribung mawa oleh-oleh rupa-rupa kue jeung kakaren sejena. Sadatangna ka Imah Nini, kasampak Aki keur macul di sawah hareupeun imah. Atuh Aki manisono langsung nangkep ka Santi jeung ka indungna. Komo deui saenggeusna akina Santi nyahon Santi jeung indungna daratang manirabul baraya datang saronoeun. Ampir unggal jelema sasalaman ka Santi jeung indungna. Ceuk Nini jeung Aki Santi mah di sabudeureun imah di dinya mah baraya kabeh. Poe eta teh atuh kasono Santi jeung indungna kanu jadi kolot teh katamplokeun. Ceuk Nini jeung akina, lamun urang boga baraya teh kudu daek nganjang ngarah apal. Lamun henteu bakal pareumeun obor. Teu wawuh jeung baraya najan masih sarunduyan oge. Ku kituna urang perlu ngarakeutkeun silaturahmi. Nah, pada bacaan ini menceritakan tentang bagaimana kewajiban kita untuk melekatkan tali silaturahmi, terutama kepada saudara-saudara yang senasab. Di sini diceritakan Santi dan ibunya pergi ke rumah nenek dan kakeknya di Majalaya. Nenek dan kakeknya begitu senang sekali melihat Santi dan ibunya datang. Dan ketika tetangga kanan kiri yang ternyata seputaran rumah kakek dan neneknya Santi itu ternyata adalah keluarganya. Mereka masih keluarganya. Sampai mereka hampir semua datang ke rumah kakek dan neneknya Santi ketika tahu bahwa Santi dan ibunya datang berkunjung. Nah, kata neneknya bahwa kita ini harus menjalin tali silaturahmi kita kepada saudara-saudara agar tidak sampai terputus tali silaturahminya. Maka dari itu kita harus rajin-rajin untuk berkunjung bersilaturahmi kepada anggota keluarga kita. Insya Allah ketika silaturahmi banyak mendatangkan rezeki. Nah, Ibu berharap kamu juga bisa seperti itu ya. Anu salajengna urang bade mikaweruh tanda titik. Selanjutnya kita akan mengetahui kegunaan tanda titik. Tanda titik digunakeun pikeun nuduhkeun tanda pungkasan kalimah. Nah, tanda titik digunakan untuk menunjukkan tanda terakhir dari sebuah kalimat. Nah, apabila kita membuat tanda titik, apabila kalau kita sudah mau diakhiri kalimat tersebut, jangan lupa kita cantumkan tanda titik. Contoh di sini ya. Emak mulih didamel. Ibu pulang bekerja. Kedua, bapak nuju kulem. Ayah atau bapak sedang tidur. Ketiga, engkom nuju ameng. Engkom sedang bermain. Nah, perhatikan dari ketiga contoh kalimat ini, pada setiap akhir kalimat ada tanda titik di situ. Itu menandakan bahwa tanda titik tersebut menunjukkan tanda terakhir dari sebuah kalimat. Titik tersebut sudah bisa diketahui ya, sudah bisa dipahami ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan latihan.
Salin kalimah di handap ieu lengkepan ku tanda titik jeung huruf kapital anu bener. Tulis dina buku pancen. Nah, di bawah ini Bu Guru akan memberikan latihan. Silakan kamu salin kembali kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan tanda titik dan menggunakan huruf kapital yang benar. Sudah belajar ya tentang huruf kapital juga di pembelajaran kelas 1 dulu. Di awal kalimat, nama orang, nama kota, kita harus menggunakan tanda atau huruf kapital. Di sini nomor 1, kalimatnya Agus tumpak delman. Agus naik delman. Kedua, entin ngajak sasalaman. Yang ketiga, abdi nganjang ka bumi ua. Entin ngajak sasalaman ini artinya entin mengajak bersalaman. Yang ketiga, abdi nganjang ka bumi ua. Saya berkunjung ke rumah ua. Yang keempat, aki nyanda kakaren. Nah, kakek membawa oleh-oleh. Yang kelima, Bapak nuju leleson. Nah, Bapak sedang beristirahat. Nah, silakan kamu tulis kembali kalimat-kalimat ini. Lalu kamu cantumkan tanda titik yang tepat dan huruf kapital yang tepat pada buku tulis bahasa Sunda. Dugi ka dieu pelajaran bahasa Sunda ti Bu Guru. Sumangga pancena dikerjakeun dipidamel ku anjeun dina buku tulis teras engke tugasna dikintunkeun ka nomor WA Bu Guru. Bu Guru tutup tepang deui ka pelajaran anu salajengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.